Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas mulang. Terus Neng, Capek teu, ah? lumayan. Neng, haus kayak ngeut. Oh, nya sakedap. Iya, Caina. No Neng. Hari anjing teh saya nemu warang di damang can, ah? Ayah Neng, Oh, damang naon? macul deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, Kenapa naon? Ngobrol we teh. Pas pisan atuh. Nah, aya naon ya teh teh? Lain ieu teh nyarita saeutik. Cerita naon? Maneh pulang kala maneh nawaran gawe ulah buru ditarimanya. kumaha maksudna? Apa nama ulah langsung diterima we? Nah, kunaon kitu teh? Kayak ge aya alasana. Alasan naon teh? Kayak ge nyaho. Nya geus teh terek menang heula nya. Iya, tuh teh pancan jelas teh. Assalamualaikum. Kayak ge dijelaskeun. Waalaikumsalam. Aneh teu, ah? Nya Neng, si Gano jaga orang menang rezeki. Nya, ah. Puguh ayeuna urang teh keur butuh gawean anu leuwih. Aya kesempatan kalah kasih ganu ngalarang. Neng, 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 Neng. Aya naon, ah? Tadi aya nu nawaran gawe Neng. Wah, alhamdulillah atuh, ah. Terus kumaha? Tapi kok acan diterima Neng? Nah, gara-gara omongan si teteh. Nya Neng. Assalamualaikum. Tah geuning pas pisan. Nah, Kamari kunaon teteh nyegah si Aa narima gawean? soalna jalma nu ngajak gawe kamari jalma teh bener. Manehna nepi ka ayeuna can mayar gaji sababaraha pagawena? Hah? Heeh, kamari teteh ngadengan ti dulur sababaraha pagawe can dibayar. Matak teteh embung lamun si Epul buru-buru narima pagawean eta. Pantes we atuh. Da tadi ge abi nanyakeun ka batur, bener cenah can dibayar. Lamun dina dibayarna oge pasti lila. Jadi teteh teh nyegah rezeki urang. Nyantu atuh nu puguh mah teteh embung maraneh katipu jeung rugi. Hampurannya teh, kamari aing geus mikir nu lain-lain ka teteh. Heuh kan bae nu penting mah si Sepul teh nyokot pagawean eta. Tandana eta ganggu kana papatah teteh. Nuhun nya teh, lamun teu aya beja ti teteh meureun abi geus kaburu narima. Kadang nu ingetan teh teu salawasna ngahalangan, aya kalana ngajaga. Heeh teh, kadang urang sok buru-buru nyangka goreng ka batur tanpa nyaho maksud nu sabenerna. Tah eta